Upami abdi ngalakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu Pak? Nya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu Pak? Nya moal atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nya moal dihukum. Oh, naon ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasisa kieu bade angkat ka mana tah? Jang, biasa we dengaran lagi Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf Jang, rek ngilu. Ayo. Ah, moal Ustad dah. Gawe bulan Agustus ngiluan domba kap. Dalil, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggi deundeun duit, Ari loket ari loket mah paranti nyimpen artos.